Ayah sabari hiji anu bakal kurang diwawancara. Nuka hiji namina Bapak Parman, sareng nuka dua Bapak Suprinya. Jadi mangga tonton ieu acara dugi ka Rense. Tanpa basa-basi hayu urang panggil sarangan anu ka hiji nyaeta Bapak Supri. Mangga Pak Supri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Damang kan? Damang. Aduh, hapunten abi teh ieu. Diacuk ieu, nganggolek bong di sarung, ngambil dongkap. Di Paliman? Di jalan, di Cicalengka, terus dimakan mobil. Mang teh langsung ka dieu di depan kuatan. Ayeuna mun kan kita menyasar ada bos ieu. Iya teh aya sabaraha halnya nu bade urang di Tarosan. Kumargi panginten ieu warga teh hoyong terang terkait sopir. Aduh, kalau mah luas tadi di jalan di Tarosan polisi, ayeuna di Tarosan di tilang. Ieu, tilang. Kepira itu pentilan acung. Padahal sih saya kan publik segala kuntit. Nah, abi teh masih we. Sabaraha? 1000. Abi di kantor, gua jarcok. Iya, tadi. Iya, bener. Oh, eta anu kahijinya, anu kadua masih terkait sopirnya. Namina Bapak Parman masih bergelut di bidang sopir sampai sareng Pak Supri tadi. Mangga hayu urang panggil sami-sami sasarangan Bapak Parman. Mangga Pak Parman buat Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benama. Kali ini ditewak deh. Buntung abi gitu. Sabarahan berenang. Dawan. Ya sabarahan. Nah, 500 gitu. Boga kakak ditewak teh. Aduh, Kayak babaturan. kamari. Tadi mama ditewak deui. Ayeuna telepon teh cenah urang ditewak boga kakak. Ada bapak polisi. Dari bagian aja badi jalan. Dan sabarahan. 1.500. Paling mana ya Abi? Akan menuliskan Paling dia Abi. Alhamdulillah buat tamu perantau penting hayu kurang sadaya tingali oge simak ieu terutama untuk para bapak, para intinya para sopir anu peryogi penjelasan terkait cara mengemudi oge panginten anu sumaina teh oleh tak ayeuna disimak di karenanya hayu nah alhamdulillah panginten ayeuna kurang bakal ditarosan di dieu abdi parantos aya sekitar 10 pertanyaan anu mana pertanyaan ieu teh hiji hal anu sering pisan ditaroskeun ku warga terutama warga masyarakat di dusun Cikanyere di dusun Lampajang sami tah mangga sok ayeuna nama panginten ku sabab ieu teh hiji acara nuju penting-pentingna terkait sopir mangga tingali oke simak jawaban-jawaban di narasumbernya. Tadi dia aya 10 pertanyaan panginten Bapak Akang ya. Mohon 10 pertanyaan. Mangga engke diwaler anu jelas-jelasna gitu. Mohon. Kumargi ieu teh panginten hiji acara anu sarosna matos lami teh hoyong diacarakeun ieu teh. Ngan dina waktos ayeuna panginten hiji jadi nanti atuh aduh astagfari mati bisa gitu ya ingin bakal mobil lah hapunten nuhun sok mangga di leueut aduh pak mangga Kang Parman nuhun aduh hapunten ya teh Kang abdi nanti sawios saaya-ayanya dinya saktala aya masuk aya kopi ohon panginten kita ada kahiji jalaran waktu parantos sungi ya da ayeuna teh pauri sadaya ieu acara teh panginten dadakan jadi waktu naungi paminingali tina jam tabuh 10 ayeuna teh jadi panginten di enggalkeun wae supados ieu pertanyaan tiasa rengse nya nu kahiji panginten Kang Supri Kang Parman di dieu teh
aya pertanyaan naon kita orang tinggal lebih si lepatnya ada pami lepat mungkin nanti nyambung hal itu kan Mohon. hiji kieu kan akan teh sawaresna ieu teh tos sabaraha lami nyandak mobil. Aduh, upami diperhetakeun kana lami mah abi teh dah Ya, nyandak mobil teh saka emut abi ieu mah. Di kelas 2 SD ge abi tos nyandak mobil kan? Mobil lah. Ih, cigila di kelas 2 SD. Heeh. Betot gininya. Jelas pisan. Abi di kelas 2 SD tos ngebantu mobil. Mobil-mobil naon ya? Tah, upami bapak kepercankeun ayeuna mah kieu we, Pak. Bapak naros bapak ti irahan nyenak mobil. Abi ngamar di kelas 2 SD ge abi mah tos nyenak mobilnya. Percaya. Mau percaya kelas 2 SD orang semua mobil. Jadinya mau percaya, man. Orang mah gampang cara nama. Kumaha? Ya, cara ieu mobilnya ibarat ieu. Urang teh mobilnya. Urang teh dibawa we. Di kieu. Tanyebatna ge bawa mobil. Kamu mobilan? Iya, maksudnya bapak nyebat ke abi teh. Bapak cenah. Teh iraha nyanyanak ke mobil. Di kelas 2 SD ya abi mah tos cacanak malah lamun hoyong maju mah ku abi teh ditalian ku benang tuluy diseret make nyere. Terus dia dipincang mobil teh buka enge. Malah kitu. Si teh hayangeun ieu si Parman teh mata ki baheula nepi ka ayeuna si ieu mah hewe nuturkeun bujur. Urang ditilang milu ditilang. Urang sama dia milu sama dia urang di sarung ya milu bisa sarung. Kan sakitu unggul urang mamakai baju ieu si ieu mah baju sendiri tadi di jalan tah gitu. Ieu mah tara pangaosan. Ieu mah kabeneran. Kabeneran. Si ieu mah kabeneran gitu. Itu Pak, ada Bapak. Tekeng salah ngarosna ari abi mah rada mikir gitu. Nah, tadi suruh bapak cenah ada pertanyaan dia cenah ada bisi mahiwanya. Nama bapak di mahiwal. Ini mah bener. Kelas 2 SD nyedak mobil kesal. Aduh, ternyata pertanyaan salah Nah, kurang cocok. Kenapa? Berarti bapaknya kurang pengetahuan gitu. Jadi elek kudu sumber. Enggak satu ayeunanya eta pertanyaan ka hiji panginten. Nu kadua ieu teh ka mana wae akan nyandak mobil. Ulah nyenak deh Pak, nyupiran Pak. Gitu. Nah, Salah deui wae nya. ieu teh heula aya narasumber teh Abi anu pinter teh Abi Bapak. Iji kan abdi teh serba bodoh. Jantan pertarosan teh Bapak tos dugi ka mana we nyupiran mobil. Jadi kumahnya eta sok masalah supir-supir teh jadi sok bingung. Jadi abi masuk kana kurang we kana mamun teh jadi tuang lah intina mah gitu. Malah abi ge ye mekel geraya kuaci. Abi nyupiran kua ieu Lahin cicing. Ari maneh kududungan maneh dibere ka sabaraha? sabarahnya. Berkat madang di restoran. Tuh, Ibu Ugi, madang teh di Ibu Ugi atau di Ampera. Nah, di mana balik memekel kuaci Tapi sebarang sekarang ayeuna teh keur live ya teh bisikan. Oh, Dan iya, mun iya. dunungan, Iya. tapi keheulasannya dunungan uing. Liur, cicing. Nah, tadi teh kan, punten ieu. Aduh, cengan wae teh cicing ieu mah. Jadi bingung gitu kan. Sehingga lah orang baca heula pertanyaan di dieu teh kan. Kade hati-hati kami mah supir. Sok polisi ge sok dibohongan. Sing urang bodoh. Di dieu teh pertanyaan nu kadua teh kieu ieu. Tadi mah ka mana wae akan nyandak mobil tos roller nyantos tadinya. Aja. Abi mah nyedak mobil makam tebih. Sama kadang-kadang sebeakna bensin lah keun we nya sabge ka mana. Ngan anu pernah ku abi ka Tincak mah Jabodetabek. Apa teh mana Jabodetabek? Saha teh Bapak terang? Terang signa Jakarta, terus Bogor, terus Bodotorek.
Oh, lain dusun. Ieu teh nu ngundang urang. Oh, Cici ieu teh resmi. ih, pancina lain. Jabodetabeknya. Jabodetabek Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi. Deket nu kitu mah urang mah leuwih jauh, Pak. Atuh Leuwih jauh. lebih atuh bener. Jabodetabek, J-na ka Jalatrang. Bo-na ka Bojong. T-na ka Tangerang. Jauh. Jabodetabek Tasik atuh Nagasari. Naik apalun batur. Ih, apalun. Eta teh jauh bener Nagasari. Bul teh nepi ka beak tajung tengna eta teh. Terus bela bek nama kah urang teh rada bingung. Tah aya we hiji penumpang. Nya, si penumpang teh mah ka mana? Ayo we cenah jalan. Jalan jeung urang teh. Nu puguh naik ka mana? Puguh urang teh cenah teu nyaho lagi jujur teh ka mana. Tah terus kumaha tuh ieu? Bapak nepikeun ka cenah urang teu apal. Urang teh dianjeurkeun we ka mana? Pak, geus nepi di dieu. Wah, nya geus atuh turun. Nyawa di mana? Nyawa di mana? Manehna bingung, urang leuwih bingung lah. Ngaranna we yo ieu meureun nu ngaranna Jabodetabek teh. Jabodetabek teh. Jalatrang, Bojong, Talaga Sari, bekna teh eta meureun. Oh, bekna teh ieu nanti handapeun manapeun Talaga Sari kok ente dianjeurkeun teh. Berarti bekna teh marga mulia. Nah, teh bek teh pedah pangtukangna disambungkeun ku ente jeung main bola. Geus lah bek eta mah jadi Jabodetabek. Jauh teh. Atuh langgeng bukan? Punten nya nepi ka jeung teng-tengna beak tah. Ieu, Tengah mau dijual. hah? Aduh, bensin. Ada ieu maka ada tengna rada ieu dan ieu mah ieu. Ieu cici nengkeun tengna teh ku aing teh diganti. Budrem. Jadi sikap ai kabayang mobilnya tuh sini kumaha eta? Dibuat di luhur. Oh, di luhur aing teh di di mana? Sama ditilah teh da aing muatan gitu. Cuma ke segitiga. Eta mata jadi eta mah pusing lamun urusan jeung Pak Polisi mah geus pusing. Sadar kala kudu tanda tangan. Tapi aing dipikir-pikir aing nalun ku polisi minta tanda tangan. Polisi teh nya pegawai negara. Ka aing ditanda tangan berarti aing teh leuwih. Berarti tadi teh ka Jabodetabeknya. Tebih oge nya nyopiranna. Tebih, Pak. Tebih eta teh cek abi ge. Nepi ka bensin beak, tank beak dijual digantikeun meuli deung tah bensin teh kana deungkeun. Hampir beak deui eta nyisa kamari sacurulo. Bensin teh kana deungkeun. Kana deungkeun. Aya deungna teh mana? Eta mah manggihkeun aspal geuning aya pemborong ka urang tonggo. Panggih di lain dibere. Papanggih geus anggeus ka aspal jeung cenah bawa tah ta urang tonggo tah di dieu ngawarung indungna geuningan. Saha? Oh, ada aduh, bak mana si Sujeng lah eta. Si Sarboji. Tah si Sarboji. Dibere si eta untungna teh si eta. Tapi we panggih di jalan di bensinannya eta drum. Udah ditumpuk urang teh mobil mutuk-tuk hidung. Nah, panggih deung kacampur jeung aspal. Leuheung atuh. Ih, boro-boro maju mogok. Ayo kono kedunungan ge dicarekan tah. Buat mobil batur. Oh, aja bawa mobil batur. Astagfirullah. Lu bentuk nama bensin dicampur jeung aspal bayarkeun kumaha-mana. Aingnya kalah digelendang wae ku ante dikumbah kana potna. Dihirupan di anggar ngebueul. Kabayang. Oh, kabayang. Jauh pokona mah geus. Geus atuh eta kaduanya. Sok. Jadi kesimpulanna panginten Akang teh tos nyenak mobil teh lumayan tebihnya kan. Ka Jabodetabek. Oh, ini karek balik yo. Ngan beda Jabodetabek jeung Persina abdinya tadi Jakarta Bogor Tangerangnya, ieu Jalatrang, Bojong, Talaga Sari. Baik eta jalannya sabtea. Jalannya sab handapeun Talaga Sari. Berarti marga mulia. Eta muncul nama kan terakhirna. Beakna geus beak bensin jeung teng-tengna dijual teh. Mangiwe manggil drum tah di si bapak si drum keun bensin teh bahkan kusin beakeun bensin deui sieun ngajual teh deui berarti lamun beak deui meureun aing teh ngajual eta drum beunang pake meuli bensin di wadah kananan parmah we bensin ade lamun drum dia dijual aing di pakeun nama lieur jadi ana teu abi nu lieur aku si parna lain eta nu kadua kan nya kayak gitu
Atuh seueur Kang, ieu teh aya 10 pertanyaan. Ai mana yang ngejawab? Ayo kumaha ada Ayo tunduk ngajawab. Oh, geus tunggu kan? sok lah. Saya nanya ieu demi warga masyarakat. Kopi heula Santai sok. Aduh, nu aing mah hideung ge, nu aing mah coklat mah mah hideung sih. Bawa aspal tadi ditinju. Atos kan Oh, atos. Itu udah urang teh diudag gua tos. Mohon. Ayeuna ka tilu Kang. Mana ke urang tinggi. Heula ya di udah kuat tos ya Tos udah cipta akang juga sieun di udah kuat waktu. Jika ngahangun waktu teh atuh Kang. Aing malam kerjaan pun teh asa bingung teu masuk anu bingung teh. Tahu abi jeung kita. Kenapa ngabahas wae? lain kebingungan teh ieu teh. Cenah lanjut kejar. Sieun cenanya Sieun udah waktu Karena mun geus jam 12 kan ke. Oh, aing tapi Urang balik rumah. Ya. Lamun jam 12 ka makan kan ke. heuh aing teh balamun penting teh mobil can diumahkeun sia. Kan teleponan wae. Bahaya. Kumaha lamun diingkep di rumah. Katieunya. Oh, Ini katil teh kumaha Kangnya. Upami mobilna teh teu naik dina tanjakanana. orang mana bisa ngejawab? Mana yang atuh menyayu aing lah, mana mah aing kumaha ada can pernah euy wing mah Sok lempeng wae ngeuleunnya. jadi kumaha sok kita oh direwelkeun meureun si Parman mah juga urang jadi naik wae gitu. Berarti lamun mang di tanjakan baik deui. Teu jadi naik gitu. Sieun mah dengan jadi ilmu. ya kan mudun Jadi mah eureuna lamun magi jungkrang geus eureun modal sieun. marah Oh iya. Ai urang kieu. masuk dibikeun kan ini naik di dia yang penumpang gigireun gimana nu nanjak gitu jadi wing mah tara manggil nanjak Sehingga kumaha kan cicing ya. Logika dibikeun sieun mah cenah ka penumpang gigireun jig maneh nu nanjak berarti penumpang turun nanjak kan itu sieun ngajedog jeung mobil. Para ugu cek ayeuna mah geus tunduh meureun. Sia teh ditilang kira 1.500. Tapi stres itu penumpang kita turun kita nanjak, penumpang terbawa ku sia. Mobil yang kita penumpangnya nanjak penumpang sih waktu kayak cicing tuh kan kalau kemana di kumaha sing tadi pertanyaan tadi mobil teu naik dina tanjakan. mau gatrik ieu sok cing kumangke we mobil teh nya teu naik kana tanjakan. Aing naik di karayakeun we lalaunan dina hiji-hiji. Ulah loba-loba di dina kana jadi di aradu. Maot teh ieu. air bal teh Dina hiji we tupluk itu. Tapi lamun jamal mun sukuna hiji hese nya kudu dua angger. Dina tanjakan mana hiji ecek gurawil. berondang bisa cicing kayak na aya mobil ngarayap bakaya sirup kan Maksudnya rayap teh lalaunan. Gitu, Sok jadi aya sok. kieu akan salah deui. Cek mobil sok aya langsung kaya. kalau gitu Lain motor tahan nyebutna tadi sireum nu ngarayap teh lain mobil. aduh Cek ayeuna mau cek ayeuna kieu. Aya teh mau nya teh sireum anu lempar akhir ngarayap. Jadi ibaratkeun mobil urang mah lamun dina tanjakan teh komo lu tanjakan kieu ye. Dan eta ngarayap entah lamun teu kuatkeun urang boga trik. naon Urang teh direm tangan deui. Penumpang turun, dia mobil teu kuatkeun turunnya. Tah dorong, tah geus dorong kan. Ku aing mah digas we tuluy tinggalkeun. naon nanti ngeukeun Penumpang mah bari aing teh goodbye gitu. nah kata geus ngarayap Anu bisa aya mah geus diurangkeun masih lah berarti eta mah tumeureunnan dengekeun heula engke manggil Dakar itu teh pan mogok aing eureun heula. Ku aing dialungan tambang disarapeun. Pan di derek teh maksudna aing mah kan derek jalma nu tadi galeun dihandap. atuna teh yang reueun garugus Atuh da leumpang da lain badogol pae badogol. jadi Lain abri ke latihan sok wah
gitu gagal. Orang mana tadinya orang udah teh jadi abdi, kan gagal. Kenapa enggak sih? Ngeongan. Pas dibuka sepatu cenah pakai limir bau. Enggak sih ieu jurina teh kieu kabeh. Dia usahan bau diambulan ke pas ngambun aing euy. Utah. Bos teh riu aya itu sih. Dewan dinya teh meureun teh geus najeng naon. Eta bau suku aing kuat ku eleh ku bauna utah si utah dewan juri. Jadi akhir asup kene di dia makan. Tengah dan tuh. Rek ngadat kumaha da bauna ngalih ku utah eta. Utah dewan juri. Da ti anger aing gugur geus lah eta mah baheula eta mah baheula. Nasi deh kuatnya. Nasi kuat. Oke. Kasar aing gitu. Capek-capek gaji unang ka dieu nasibna kudu ka ditu nu ge aing yang molor. Dah kan we nyamannya. Bagus dulu. Masih mau dulu bisa yang ngeke pangannya kasih ijem lah. Ijem na puguh enak mah. Kunaon kumaha kerada. Ya teh mere duit. Ya duit ek mere dengan sangunan. Pemilikan mana? Kan kuaca. Geus penting balapan. Geus di aing aya sambal tarasi jeung rebot cengek nina. Berarti kesimpulan nama tadi teh ngarayap kang launan ya lamunan jak teh tayina meureun anu kaopat kang ieu. Wah, ieu mah 10 panjangnya kang ieu teh. aduh 10. Mata sabarnya aya kene waktu setengah. Jadi pas jam 10. Oh, sing kaopatnya. Iya kan. Lamun mobil mogok kumaha tah cara jang nyelesaikeunna meureun ami maju deui kan. Oh, cik maneh kumaha heula man lah, we ngopi we teu dek beak na lapar maneh ta aya ranginang kan. Kepas enak ya. Nah kan. Maneh Jadi mobil mogoknya.